Sugri para warigi Kiwari Mang Dedi baris nyungsi bagian anu ka-60 hiji dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kireksa. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-60 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam Tibeurang nyatana di Ciburial, khususna ka Aki Rawit anu ngajrek di imahna Abah Sarijan. Harita teh sosorangan nanonya sabab pribumina pada keluar. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nya langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam Tibeurang di lembur Ciburial. Mincak tilu poe ti harita, Aki Rawit ngajejentul we sorangan di tepas hareup. Itik anu jujuluk si Wanara teu oleh dicecakel salilana tara jauh tara paanggang. Malahan mah sare oge ti sirikna dikeukepan. Harita jang arugi katut adi-adina eueuh di imah. Bah Sarijan keur nempo sawah anu aya teh ngan Aki Rawit we jeung si Ambu Sarijan. Kitu oge si Ambu mah tara wadian ngobrol jeung Aki Rawit. Basana teh karagok jeung era cenah. Nu matak mending keneh nguprek we di dapur sosoranganan. Atuh jongjon si Aki Rawit teh. Manehna ngahulang berjengan teu lamunan. Nyawang kanu mangsa anggang. Rusras inget kana janji pasini jeung Raja Siluman Monyet nuju juluk Ki Mandahong. Manehna ngarasa boga hutang. Lantaran encan prak ngajalankeun tugas ti Kanjeng Raja kakara tatahar nyeun pijalaneun sangkan bisa nyumponan janjina sakaligus. Kekarasa hampir sabulan leuwih aing cicing di dieu. Tapi aing can ngajalankeun janji ka Kanjeng Raja Ki Mandahong. Cangtu manehna ngarep-ngarep tapi pasti jamanana oge ngamaharum kana kayaan aing ayeuna. Nu masihkeun eta cahar nyangan pijalanon sangkan jama-jama percaya ka aing kabeh. Tah, mun geus tamprok kepercayaan, moal hese najan rek marikeun lemah oge. Komodo ieu mah ngasa kadar si banyawa ka batu inung nu mangkuk di puncak Gunung Palawit. Kumaha carana ya sangkan aing engke lamun geus cukup dina mangsana sasadiaan jelema. Cek Aki Rawit jroning hatena. Terus melowong kana itek si Wanara anu huluna geus herang. Balas dirampaan unggal poe unggal peuting. Pok deui harita Aki Rawit ngomong jroning hate. Wanara, aing rek nipu ka jama-jama. Maneh kudu nyumponan kana kahayang aingnya. Nyaon-nyaon anu geus dikeretegeun dina hate sanubari aing buktikeun sarta tembongkeun ka jalmarea. Sangkan tujuan aing laksana, jalma-jalma percaya. Kitu cek Aki Rawit bari ngobahkeun iteukna. Karasa iteuk teh nambahan ampun tandaning aya eusian. Aya anu ngawasana sajabat ti Aki Rawit. Leng si Aki teh harita mikir. Manehna neangan akal pikeun ngajalankeun tarekahna. Arek nipu ka jalma-jalma urang lembur Ciburial. Dapangna datang ka dinya teh tiba heula oge. Teu aya niat hade anu puguh mah keur neangan kedok.
sangkan kajahatanana teu kanyahoan ku umum. Buni disimbutan ku lampahan anu jiga hade, ku jalan tutulung teh kanu butuh, tatalang kanu keur susah, ngubaran anu garering bari jeung teu menta bayaran. Atuh puguh we jalma-jalma teh percaya sarta kabeh nyangka yen si Aki Rawi teh bener-bener sepuh anu linuhung ahli tutulung. Aki-aki gagah sakti mandraguna anu rajin migawe kahadean. Da memang lahirna mah gitu. Ngan kahadeanana teh sakadar jadi kadokungkul pikeun nutupan niat-niat jahat nu sanyana. Barang keur ngaharulang kitu, kurutak atuh Aruji datang jigana bae tos di kebon. Terus milu ngadawung di tepah jeung si Aki barjeng ngageberan dada anu hareudang. Sabab keurenge sang harita. Atuh Aki Rawit bungaheun aya batur keur ngobrol. Gimana Ujang? Aduh, wangsul di kebon ki ngelongok kebon bawang lan tomat. Lumayan sarai ayeuna mah yo. Aya arepan tiasa panen gora. Cek Mas Aruji bangun reueus boga kebon aralus bubuahanana. Sok kalau kitu mayang. Aki ngarasa bunga. Tapi kumaha di pasar sore nyahaya pagawean atawa henteu? Ah, ento. Ento ki. Ento aya pagawean naon-naon. Nah, bade naon ki? Aruji rada curingha. Kieu itu yang Aruji. Aki teh aya pi omongan. Hayang ka Bandungan ku para sesepuh lemur ieu. Ngan Aki teu aya waktu pikeun ngabejakeunana. Hiji-hijina jalan aku kudu ngumpulkeun jalma-jalma jeung para pangurus lemur. Tah, lamun geus kitu Aki bakal bebas ngomong. Laluasa nepikeun pamanggih cik. Kumaha dah lamun ku Ujang bejaan? Nah sanggup aja henteu. Loh, si Aki iraha waktuna ki. Aruji jiga nu penasaran, hayang geura nyaho. Kieu Jang, lamun teu aya halangan mah engke pasar sore. Aki teh hayang ngumpulkeun jelema lamun Ujang sanggup bejaan Pak RT, tua kampung jeung pangurus-pangurus sejenna. Dihaturanan linggih ka dieu kitu Aki rek aya perlu kitu we. Loh, kitu nya mangga gitu na gampil atulah kitu-kitu bae mah. Da ongkos sok para lain nyorok ngobrol eta ge ngan isin cauna teh yo pilih ngaganggu ka seliraki marki. Aki masuk seueur bae tamu anu mun tolong. Bilih entok kaca baki. Nah ayeuna aya rencana kitu. Duh, rupina mah sae pisan ki. Bakal seueur anu sumping keur ayeuna. Syukur atuh. Komo arek kitu mah jalu tangtu babari kumpulna kitu we. Kahayang Aki mah kumpulkeun ke jama-jamanya. Aki arek aya pi omongan. Tah, kan sakitu. Loh, mangga ki. Keun baelah. Ku abdi urang kumpulkeun. Datang tosna gampil yo. Cek si Aruji sanggupeun pisan. Sabab teh hese ngumpulkeun jelema urang dinya mah. Anu saterusna Aki Rawit jeung Aruji ngarobrol kanu teu puguh. Mun sagala diomongkeun dibarengan ku bunga hate.
sabot keur kitu kurunyung aya nu datang. Hiji tangtungan lalaki tengah tubuh. Pakaian rudin awak begeng beungeut haropak pias buuk jabrid panon celong. Kumis rogok, matak sareuk-seuk anu nenyok. Eta jalma nyampeurkeun ka si Aki Rawit. Reg eureun terus uluk salam bari jeung manggut. Punten Aki, abdi teh bade tumaros. Dupi bumina Aki Rawit teh. Nah laras di dieu kitu, abdi bade ngadeuheus ka anjeunna. Cenah cek eta jelema hormat pisan. Benar pisan Ujang. Ya patuh kalabat. Nu ti mana Ujang teh? Abdi pun masna sun Cilemur Cilumut. Pokna eta jalma berjeng terus ka jero. Mameh diuk sasalaman heula ka si Aki Rawit jeung Kajang Aruji. Sanggeus kitu kakara eta jalma anu katelah masna teh geek atuh harita diuk. Lamun dipercaya mah nya Aki pisan anu dikeangan ku Ujang teh. Nya aya pikir sanaon ja ka Aki. Patinanya bangun rusuh jeung Daria. Nya aya nu teh damang ajawa kumaha ya. Jeung Aki Rawit gancang tumanya ka eta lalaki nu katelah masna. Hayang buru-buru rengse masalahna meureun. Bisi engke kaburu daratang manten anu deuk kumpul teh. Kieu Aki. Abdi teh tos 15 tahun rumah tangga. Anak geus 7, tapi teu aya nu matut. Da puguh henteu kaurus. Imah butut pamajikan gawena samutut nyungcung. Teu ari balas ku kulutus. Ari abdi pagawean ngan bingung jeung bingung weh. Sabab hirup teh nete semplek dincak semplak kitu salah kieu lain. Usaha mah usaha kuring teh Aki matak bosen ngalakonanana. Nanging ari abdi teh tetep miskin bae. Teu aya pisan kamajuan, bujeng-bujeng tiasa kawas batur ki, kabeli itu, kabeli ieu. Keur dahar ge abdi mah seuseut-seuat. Tah kumargi kitu, ayeuna abdi ngahajan nepangan ka Aki. Maksudna mah bade mundu tulung, hayang dipangmukakeun jalan pausahaan. Nah kedah kana naon atuh nu sakira hasil. Margi abdi teh nguping wartos ti batur, yen Aki mah gagah sakti mandraguna, malihan mah keur satutulung piraku. Ari kanu gering tiasa nyageurkeun, ari kanu cager teu tiasa nulungan onaman. Tah kitu maksud abdi teh Aki. Abdi teh awak mah cager, ngan hate henteu tentrem. Cek eta jalma anu ngaku ngaran masna. Ujug-ujug norolang we ngomongkeun pamaksudanana. Jika nu geus meunang ngapalkeun ti sabamehna, oge geus buleud hate manehna sarta gilig pikirna rek menta tulung cenah ka Aki Rawit. Aki Rawit barang ngadenge kekecapan eta jalma nu katelah masna. Oh gitu nya Ujang, sumuhun Aki nya ngaharti atuh Aki. Tapi Aki mah teu nyaho kana ilmu kabengharan. Mun nyaho ge geus we dijalankeun ku Aki sorangan, ngarah Aki jadi beunghar. Tapi buktina mah Aki teh miskin taya kaboga. Cicing di dia ge numpang ka Abah Sarijan. Bakat kunyaheun nu boga imah. Tapi najan bari jeung kitu oge Ujang. Ari kanu susah jiga Ujang mah cantu we Aki teh rek nulunganan. Aki mah ukur rek nuduhkeun tempatnya wungkul. Moal bisa bari jeung prakna. Kumaha daek narima pituduh ti Aki atawa kantanan Aki. Mangga saja nampi. Hatur nuhun satasana ge Aki hok atuh kitu nyaman. Ku Aki rek dituduhan. Pek jagoan heula nya.
Yang Arudi aki minta cai sa baskom. Sadia ke di diwe di meja lah. Ngadakanyahuan ku jang sa hati. Masna, yang masna. Aki rawit ngareret kajang Arudi. Nu dititah teu talangke gancang indit jeung nyumponan pamenta si Aki. Teu lila oge geus sayagi nyatana cai sa baskom. Biasa we baskom anu bodas teh sok ditunda dina beungeut meja. Yang masna, kulan. Kada kumaha abdi teh ki cempok kana baskom. Nah aya naon engke nya. Aki arek kaburuan heula yo. Mangga ki. Si Masna melongeh kena cai nu aya dina baskom bodas teh. Panonna meuli tisrikna teh ngiceup-ngiceup bakat ku hayang jelas terus sidik. Nah aya naon di dinya teh? Tapi sameme di parancahan ku si Aki mah nu katempo teh ukur cai teh cai we bungkul. Tapi sabadana Aki rawit menta-menta kana iteuk si Wanara teh. Ana breh teh dina cai aya gambar batu gede anu aya di puncak gunung teh. Didinya aya anu ting gurilap cahayaan hurung ngempur mata kabita. Atuh puguh we. Si Masna teh meuni corohok. Teh nyahueun Aki rawit teh geus nyampurkeun deui poknanya kalawan Daria. Nah, anu kento poko yang masna. Sing sidik ngadah yakin. Alah, mohon Aki, aya batu agung di puncak gunung sarta seueur anu ting gurilap lir emas permata. Tah, naha naon eta teh hartosna Aki? Kadieu yang masna sing deukeut. Ku Aki rek diharewoskeun. Sabab eta mah milik Ujang anu sejen teu meunang milung ajene. Atuh meuni giat pisan harga si Masna ngadeuketan. Celina anu dideuketkeun kana beungeut si Aki rawit. Pok Aki rawit ku cuas kecewis hurwas harewos ngan kadenge ku si Masna wungkul we anu unggut-unggutan. Aruji mah najan deukeut oge teu nyahueun. Jeung na deui teu pati malire we da geus kitu biasana. Dah itu yang masna. Mun Ujang hayang beunghar yung ngadain ka puncak gunung Parawit. Di dinya aya batu gede. Anu katelah batu indung pek. Cicing di dinya engke ge bakal aya pituduh geranu hade. Eta cahaya nu katempo dina baskom. Kayalian iwati emas inten berlian inten jumanten bagian Ujang pribadi. Jakulan terang kitu jong we ya aina we kitu. Gerajug-jug. Bagya yang Cek si Aki rawit ngomong rati gaduh heueuh kalawan teu euleum-euleum. Estuning batak ngayakinkeun jeung matak bungah pikeun si Masna. Atuh puguh we Masna teh meuni rumenghap terus cengkat launan pok harita. Kadanyanak naon abdi teh Aki? Naon deui syarat-syaratna? teu kudu mawana naon yang masna. Teu kudu make syarat sorot. Sabab eta mah geus jadi milik Ujang. Asa datang pasti benang berah geramiang yung rumahku di geda ini. Ulah waka balik ka imah bisi milik Ujang jauh mantenya. Cek Aki rawit beuki ngayakinkeun we. Manehna geus mimiti ngagebruskeun jalma sejen alias jalmalian. Aduh, nuhun tu Aki. Abdi bade mios ayeuna pisan yo. Nanging abdi teh da dihapun teh margi teh acan tiasa masihana naon ka sair Aki. Da puguh abdi teh jalmi teu gaduh Aki, nyamuge-muge we engke mah hasil. Tangtos abdi bade meryogikeun ka dieu nepangan ka sair Aki. Caceh. Ulah loba pikiran jang masna. Ayeuna mah geramiang yung. Berarti angan pemilikeun Ujang cekanya Daki mah teu hayang dibere. Nya sanggeus munjungan bari jeung amitan. Leos atuh si Masna teh indit bari jeung mawa hate anu lugina pisan. Sabab paniatanna hasil sarta boga harapan anyar. Bari jeung lempang teh si Masna nyipta-nyipta kaayaan manehna lamun engke geus beunghar. Lantaran geus mang taun-taun hirup balangsak jeung malarat we. Ayeuna aya nyai-nyayan, aya karep jadi beunghar, menta-menta ka jalma anu teu puguh jujutanana.
Kasugri para wargi, mangsa alam ngarayap hanti karasa. Waktu teh ti karasa bisa nyerekna, mata poe ngarayap terus teu aya eureun-eureunna. Ti kanyahoan geus wanci asar we harita teh. Tonggere treang di sarada, sidi tembalan jeung baturna. Hayam jago pating kalawung, sidi tembalan deh jeung baturna. Tuning mata kelar jeung mata kuaas. Sedangkeun panggeusi lembur Ciburial, pang-pang nama ti belah kidul geus jujo nu daratang, ti belah kulon ting Torojo, ti wetan ting Rongheap, ti kidul ting Kurunyung, kabeh muruk ka imahna Abah Sarijan. Lantaran geus meunang uleman ti aruji anak Bah Sarijan yen akirawit deuk ngomong ka jalma rea. Atuh puguh we, imah teh henteu mahi, kapaksa atuh. Semah teh daratang sinangariung we di buruan. Nya nu akhirna mah sarerea kaburuan, tamplok kabeh. Da anu datang leuwih loba batan anu diondang. Loba jalma anu ngarasa penasaran, hayang nyaksian kana omongan akirawit nu dianggap gagas sakti mandraguna. Nempo kaayaan kitu, akirawit teh kacida bungaheunana. Naon sababna bungah lantaran tujuanana bakal laksana. Sarta bakal babari ngabejakeun paniatanana ka balarea. Malah Abah Sarijan oge atuh geus aya di imah, milu ngariung narima semah. Pok Bapak RT setepat harita ngamimitiananya, sabab geus hayang geranyaho kana maksudna akirawit. Hapunten sepuh, abdi teh sun kumawantun bae. Kumargi abdi ngaros ruas, da ayeuna bade kumawantun tumaros ka salira kasepuhan. Nyaha bade aya pikeun sanaon ieu teh? Anu sarasna bilih aya itu ieu mah mangga geura saurkeun. Ulah ngaros kagok tetebihun asa-asa. Dangto ku sim kuring sapara kanca sim kuring khususna salaku RT di dieu. Bade di Bandungan mangga atuh langsung we saurkeun atuh. Kitu ceuk Bapak RT satempat. Jep anu ngariung jempe kabeh oge. Ngan surat tongeret we mapaesan kaayaan alam sore harita. Puluhan pasang panon maralong ka akirawit. Jiga nu hayang sidik kana embut biwir aki awit. Ngarah sidik jeung jelas cenah kana omonganana. Menang parentah kitu ti Bapak RT atawa pananya ti Bapak RT satempat, pok atuh harita akirawit. Nuhun daeng atuh Jang RT. Aki teh bunga anu taya papadana. Geus dipercaya ku sarerea. Samemeh aki ngabejakeun paniatan. Yowiti heula aki teh nganuhunkeun ka sadaya nu hadir. Nu parantos nyumpunan kana pangundang aki. Salajeng hapunten anu kasuhun. Rehna para bapak sadayana. Ku aki teh moal dituangkeun jajauheun dileueutkeun sumping ka dieu teh ngan sakadar bade disuguhan ku obrolan. Parandene kitu
Moga-moga we ya obrolan teh janten mangpaat. Kitu kekecapan bubukana ti si Aki Rawit. Hadirin geraung narembalan nyerebut sawios jeung nganuhunkeun ka Aki Rawit. Jep jempe deui. Terus si Aki Rawit teh rara teret deui. Pok harita neruskeun hanca omonganana. Salajengna kieu urang langsung padarem pamaksadaan Aki pribadi. Kieu anu sianyana mah. Penting kamari Aki teh ngimpi. Sarta dina jero eta impian teh kudu ditepikeun cenah ka sarerea. Sabada ku Aki dilenyepan, eta impian teh pihartieunana mah kieu geura. Lembur ieu nu petelah lembur Ciburia bakal kaurugan dunya berana. Alah lu parah. Kiting heula atuh. Bakal kadatangan harta bana anu lain saeutik. Jadi cek cohagna mah urang lembur Ciburia ieu teh bakal baleunghar. Bakal aloba harta bana. Dah gitu cek ramalan Aki. Ngadenge kekecapan kitu atuh sarerean Wahadin ngajenghok celohok bengong. Can ngarti kana maksud jeung tujuan omongan si Aki Rawit. Sabab najan kalobaan jalma hareang beunghar ge, ari kitu-kitu teuing mah teu kaharti kupikir teu kahonta ku akal. Sajongjongan mah ting ari leung we jalma-jalma nu hadir teh, tapi jempe jalma-jalma ngadon celohok. Ari Aki Rawit rara teret we meniti seri kena unggal beungeut dipelong disedikeun. Kawas nu hayang jelas kana perubahanana. Kumaha maksa seputih teh? Anu saresna we, abdi mah asa teu acan. Cek Bapak RT salaku wawakil sarerea nu ngariung maralong deui ka Aki Rawit. Kieu itu jang RT. Lamun ditarima kitu wae mah omongan Aki teh memang da batak ngajenghok. Dia gede ngajenghok teh cangtu colohok. Dia gede colohok teh molotot. Sabab kumaha carana make beunghar dadak-dadakan. Saurang ge moal aya anu percaya. Najan nepikeun kabuluan belut sirungan lisung ge. Da moal kaharti. Tapi ieu ilapat kudu dilenyepan nu leuwih jero. Sarta sin apik pikiranana. Sabab kieu gerajang RT-nya. Ngandung siroka jeung tarucing ieu teh. Tapi Aki mah moal ngajak tatarucingan ka para hadirin sadayana. Da naon atuh da moal aya hartina. Ayeuna mah Aki mah hareta bejakeun sajalan terahna we. Ngalah gancang ka hati ku pikir, ngalah gancang kahoncal ku akal. Sama-sama sae gitu oge sepuh. Sing jelas we lah. Cek Bapak RT berjeng nyerengeh seuri huntu tinggal tilu teh uni utek-utekan. Anu sejen unggut-unggutan desatuju kada omongan Bapak RT. Kantenan keun kaya. Aya keterangan nu jelasna mah kieu eta jang RT oge kasadayana. Urang Ciburia teh bakal jara di jalma anu berat beunghar. Asa naon? Teh heula tu jang RT ke. Tenang tuh Pak RT. Tenang atuh Pak RT geura. Kieu itu jangan tuh jadi kaganggu. Asa daek usaha. Ngan usaha teh kudu aya jalan-jalannya, kudu aya pengorbanan. Ya kulantaran kitu lamun urang Ciburia ieu harayang beunghar, Aki arek nuduhan jalanna saluyu jeung ilapat nu katarima ku Aki. Sedangkan ngeunaan hasil jeung henteu nya mah gumantung kana milik masing-masing we eta mah. Oke gumantung kana kasuhudan dina ngajalankeunana usaha. Padandene kitu jang RT oge kahadirin anu sami hadir.
Lamun sadaya daek gotong royong sa uyunan mah jigana gede harapan kana hasil. No sabab na sepuh, sabab kieu jang RT. Ieu mangan kari migawe we wungkul. Asa urangna boga kahayang je boga niat, sarta hayang beunghar. Keke. Kumaha carana teh sepuh? Naon jalan-jalanna teh yeuh? Bapak RT beuki penasaran. Malah harita diukna ge pindah hayang leuwih deukeut ka si Aki. Nggak manehna mah jangalah ngariung bari jeung reang. Neranyakeun kumaha tata jeung carana. Nya akhirna mah jadi saheng kaayaan di jero imah Basarijan teh. Nya harita Pak RT merek kode supaya ulah gandeng teuing. Jeb jempe. Aki rawit ngajawab di kalawan tenang jeung matak ngayakinkeun. Ya gedayanya pada bapak sadayana. Aki teh ari ngajelaskeun secara panjang lebar mah jiganya moal bisa yo. Kahiji waktunya moal mahi. Yeuna deui can pati jelas pituduhna. Tah dumasar kana eta ayeuna mah yo. Urang pada nyaksian we. Nya kumaha carana mun hayang beunghar teh? Ngancek beja tina impian nu tepi kaki mah aya harta karun cenah anu karuang ku taneuh anu pihardaeunana moal kaitung piduiteunna nya jeung deui Aki ge teu nyaho duka mangrupa naon eta harta teh doh da can jelas. Tah kulantaran kitu hayu ayeuna urang jelaskeun ku sarea sarta menta disaksian ku sararea. Tah ieu maksud nu utamana mah pangda ngumpulkeun jami-jami teh hayang disaksian. Siap. Nyaksian naon sini? Nyaksian. Oh kitu. Anu haladir meunikeun kareang. Nembalana rupa-rupa. Sarerea pokona mah ngerasa bunga jeung bagja. Hayang gira menang beja. Ngeunaan jalan-jalana nu hayang beunghar. Ari Aki rawit loba omong deui. Gewat menta cai kana baskom bodas. Ku aruji atuh geus disadiakeun. Blek ditunda di tengah-tengah riungan. Aki rawit sorangan majung nangtung di dinya. Diriung ku sarerea. Para hadirin sadaya, mangga geula Bandungan. Ayeuna Aki rek menta-menta kanu kawasa. Sangkan dibukakeun jalan nu hade pikeun ngahonta cita-cita sararea. Ceuk Aki rawit. Make jeung apa menta kanu kawasa sagarupa saku kakaraeun. Terus si Aki teh nyekel itik si Wanara pelebah huluna. Getru. Kana tane karasa eundeur pok ngomong antare pisan. Anu linih dina bumi nu ngagantung di awang-awang. Anu ngajepat di madhab papat.
Ya kula kawakilan kurang Ciburial. Lamunnya mah impian kuring teh bener geus tujuhkeun alamatna nu tangtu ciri nu pasti. Nah di mana ayana pepeneman harta karun teh? Tah, kuahana kitu menta dijelaskeun dina cai nu aya dina baskom ieu pet. Tembongkeun malar kasaksi ku sararea. Ya kuring mah ngandar macukang lantaran. Iya. Sanggeus kitu itik si Wanara ditotogeun lobana 3 kali. Bre aya gambar dina cai. Ku sararea jelas katempo. Malah mah ampir bareng ngadeuketan kana cai baskom. Ai sirah jelema loba baskom leutik atuh loba nu teu dadalagor ngaduhulu. Barjing ting aruluh. Ting areuleuh aya oge nu gogodeg barjing kumecreng. Ari anu jadi sababna memang dina baskom teh katempo jelas pisan aya tumpukan harta banda anu teu kaitung pihargaeunana. Malahan mah taya anu bisa naksir iwati gogodeg barjing ku kaget. Pedah mangsa cekap waktu cukup cag para pemirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur waktu anu sarua urang Bandungan bagian anu ka-62 na. Mang Diding hatukeun nuhun kumangrupi perhatosanana. Wilujeng kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.